ibu-ibu nu muludan geh ka surga, nu hadir geh bakal ka surga, panitia ka surga, MC geh bakal ka surga, lurah geh ka surga, kabeh urang ka sur. Amin ya Allah ya Rabbal. Ngan permasalahan anak ari ka surga maka kabeh ge beungeut surgaeun, ngan ieu kabeh ge moal aya nu langsung ka surga meureunna ge dikeuman heula di neraka. Wassalam ceuk nu hadir teu bogana naon bawa awak doang tempelkeun awakana muludan. Alhamdulillah. Ngan ulah niat hayang menang berkat doang bae. Ulah dang ulah. Barabe lamun hayang menang berkat doang mah. Sebab eta mah urusan anak engkana lain muludan mak mulutan. Nah eta mitrahan salaki emak kudu bebeja heula ka salaki emak karena eta salaki emak wajib kudu niat. Emak boga anak emak geus dewasa, anak emak geus baleg, emak karunya ka anak mitrahan ka anak emak eta anak emak kuduna ditanya heula neuk dipitrahan nya ku emak ceng mohon mak kitu karena manehanana ahli kana niat lain kitu mah lain salaki emak ieu mah datang geus dipitrahan kabeh ngeus cenah ira mari kadang 15 aya salaki mejus panggeulana diturutan ku mana mejus atuh pan eta salaki mejus dusun teu di harapan orang mejus dusun teu leuwih dusun deui emak. Daun salam daun nangka nu ngajawab salam aku suka gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Wa ba'du faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an man 'azzama maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Hadratal mukarram wal mu'azzam, para kiai, para asatid, tahassus ka pangaresapun guru urang sadayana. Alhamdulillah nampak hadir kakanda Kiai Majid, nampak hadir alhamdulillah Abah As'ari, nampak hadir Al Ustad Solihin, nampak hadir alhamdulillah Besti Kaula, CS Kaula, Bapak Ustadz RT Muhidi yang begitu gacor gitu. Juga alhamdulillah para qori, wabil khusus alhamdulillah
aya ka Ustaz Ujang anu sami-sami ke Ujang urang dirangkas asluhu sareng penceramah urang anu diantos-antos ku urang alhamdulillah anjeunna ge dirangkas sarua kula ge dirangkas jadi ieu pemain lu anu dirangkas ternyata tapi tetap Kabupaten Serang termasuk Palurah nage Serang urang doakeun para kiai para guru sadayana baik anu kasebat atanapi nu teu kasebat mudah-mudahan sadayana selalu dijaga diraksa ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Terhilap wabil khusus ka penceramah urang sadayana anu insyaallah baris masihan ilmu ka urang sadayana anu di Cimarga anu parantos aya di tengah-tengah urang sadayana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masihan tambih-tambih kaberkahan kamentena amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah alhamdulillah Bapak Lurah tadi parantos masihan sambutan ka urang sadayana mengenai desil ulah loba omong mak desil kula ge naik jadi genep kuari kalurah eta nanti kumahakeun ta desil kula boga gaji henteu sarua kula atuh teh lurah jatan karasa ku kula kalah mere MC bae teuing jadi bere henteu teu bae jajal iya tuh ani bae kalurah mah kahiji dulur kula kadua kula sok panggih ngeun tajan aya karasana sakitu doang urang doakeun mudah-mudahan desa urang sadayana desa Sukasari anu dipimpin ku Bapak Lurah Bayu Laksono mudah-mudahan desa Sukasari dijantenkeun ku Allah desa anu pinuh ku berkah Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Para panitia wabil khusus digigireun kula alhamdulillah aya Bos Supri ieu baheula kula pernah diasuh ku manehanana mudah-mudahan urang doakeun sadayana para panitia sing naon rupi anu dikorbankeun tanaga pikiran harta bandana mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dijantenkeun dalan piberkaheun kahirupan ti Allah Subhanahu wa taala selamat di dunia lebih-lebih di akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Apalagi kurang dieu anu parantos ngorbankeun tanaga pikiran harta bandana berkat nu hejo nu koneng nu beureum nu dina kardus anu dina plastik nu dina baskom nu dina bakul mudah-mudahan sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kalayan balasan anu berlipat ganda yakni sedekah mulud amin ya Allah ya rabbal alamin. Ipul ngomong-ngomong kami nu muludan bakal asup surga ka surga ari ieu nu hadir ka surga kabeh ngan beda panitia bakal ka surga kiai bakal ka surga ibu-ibu nu muludan geh ka surga nu hadir geh bakal ka surga panitia ka surga MC geh bakal ka surga lurah geh ka surga kabeh urang ka amin ya Allah ya rabbal ngan permasalahan anak ari ka surga maka kabeh ge beungeut surgaeun ngan ieu kabeh ge moal aya nu langsung ka surga meureunna ge dikeuman heula di neraka ai geus kumaha da beungeut kieu mah lain beungeut surga tuh nu di musholah ge deureuh jelema pae lain beungeut di surga henteu banget pinarakaeun urang mah justru nu mantak urang muludan lantaran urang rumah sahirup bobolokot kudos
benar lantaran urang hirup bobolokot kudos mangka urang dieu ngayakeun muludan hartana bandana tanagana pimikiranana demi laksana maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam poho kajubur anu kesangan poho kana anro anu ngait sampai soek lantaran demi mulut alhamdulillah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, karena memang urang rumah sahirup bobolokot kudosa sementara Kangjeng Rasul mah minangkana mutiara bener Muhammadun basarun wa laisa kal hajari Muhammadun basarun wa laisa kal hajari balhu wa yaqutatun wa nasukal hajari Muhammadun basarun wa laisa kal basari wa nasu bu cager kira nurutan Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, Kangjeng Rasul mah minangkana mutiara, urang mah batu bara, batu bata lamun hayang laku mahal kudu satruk menang meureun 5 juta. Tapi mutiara nu sakitu leutik mahal. Benar. Mantak urang mah anu murah, urang mah jalma anu loba dosa, Kangjeng Rasul mah teu boga dosa, urang hayang nempel jeung Kangjeng Rasul. Benar. Karena Kangjeng Rasul mah mulia, maka urang jalma anu loba dosa hayang nempel jeung Kangjeng Rasul, sugan urang katepaan mulia. Benar. Yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Dikumpulkeun urang sadayana jeung jalma nu dipikaresep ku urang sadayana. Di antarana urang ngayakeun muludan lantaran urang mika cinta mika resep ka Kangjeng Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangka urang ngadeukeutkeun boga beas jeung muludan, boga mie jeung muludan, boga besek jeung muludan, boga cau jeung muludan, boga kotok jeung muludan, kabeh ditempelkeun ka Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ceuk nu hadir teu bogana naon, bawa awak doang tempelkeun awakana muludan. Alhamdulillah. Ngan ulah niat hayang menang berkat doang bae. Ulah dang ulah. Barabe lamun hayang menang berkat doang mah. Sebab eta mah urusanana engkana lain muludan mah mulutan. Nyaho mulutan mah barang dahar tujuanana. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, minangkana lamun tiamah urang macau geh butitina. Ya ayeuna neuk mainnya ka emak eta lamun cau butiti hayang laku ka bawa ka pasar, kira-kira kudu kumaha eta butiti? Ulah coprok jeung turuyan. Bener. Tah Kangjeng Rasul mah para kiai, para ulama eta minangkana turuyan, sehangna urang ngilu bae jeung sehang sugan kabawa ka kilo, sugan kabawa ka pasar, sugan laku kana duit. Alhamdulillah. Leus teuing mah urang bobolokot ku dosa ge deukeut urang kana muludan, ngilu kana muludan, deukeut jeung kiai, hayang hibar ti para kiai, hayang menang syafaat ti Kangjeng Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyacak mah lamun urang butiti coprok tina turuyan teu ngilu jeung sehang, neuk saha nu ngalakukeun?
moal laku bener. Ari eta mah kurang ngilu kana muludan sanajan unggal minggu telok ngaji ngilu kana muludan teu kabade Pak. Hadir kana muludan ieu urang keur ngilu kana seunghang. Insya alhamdulillah. Ayeuna contohan deui para jamaah rahimakumullah. Nu hina ngilu kanu mulya contoh kulit ngaranna kulit sapi atanapi kulit kebo. Nah eta di luhur emak tah aya bedug tuh. Nah urang pakai contoh beta bogan di hareupeun kula aya eta tah deuleu tah mana nu kadeuleu kula mah diomongkeun lagi. Eta bedug mah aya kulitan. Eta kulit kira-kira mulya apa hina? Mulia. Desapiraha mak disebut mulia memang henteu disebut henteu bisa mulia. Nah iya kila contohnya. Anggaplah sebuah kulit itu eueuh hargaan mak. Nya, ini contohan sebuah kulit itu tidak harganya. Tetapi ketika kulit nu eueuh hargaan nempel dina kuluwung bedug. Eta kulit nu eueuh hargaan tiap waktu ditabuhan bae eta pasti nama kudu di dieu. Begitu datang waktu dohor opat kali pantung-tung nah dohor berarti kebel datang asar di emak bebeta asar opat kali tungtung nah opat rokaat berarti di kabar maghrib datang deh tilu kali tilu rokaat berarti maghrib kebon ke ayah deh isya emat deh baik nah opat kali opat rokaat tungtung nah subuh dua rokaat eta kulit bedug berhubung nempelna jeung kuluwung teu eureun unggal waktu digebugan bae lantaran eta kulit bedug nempelna jeung kuluwung ayeuna coba eta kulit bedug anu hina tempelkeun kana Quran pake ku urang bungkus Quran mulia apa hina mah Quran apa hina apa mulia Quran la yamassuhu illal mutahharun teu beunang dicekel Quran sehingga ku jelema anu boga wudu teu beunang magerhead nyekel Quran haram magerhead cicing di masjid haram masjidnya be di jalan head na bener juk na bener eta magerhead cicing di musola sarua hukum musola hukum masjid mah lamun eta musola diwakofkeun maka nu head ulah cicing di jero musola haram sarua bae kumaha lamun musola nu di imah teh full emak boga imah ngan boga musola ngaranna musola imah teu masalah sama emak leuk HS tadinya neuk jeung salaki tapa parendek jauh kamar nu sajen pinuh ku anak aya musolah doang melompong di dinya rada rehe di dinya teu nanaon adek geus teu masalah teu haram ipul henteu kira-kira bae ketika eta kulit nempel kana Quran emak begitu emak rek maca Quran
pasti mak ngalaudu heula nges ngalaudu kakarak bisa nyekel Al-Quran padahal lamun di dalam jaeta mah kulit nah kulit kebo berhubung nempel karena Al-Quran urang kudu boga wudu heula karena eta si kulit nempel jeung nu mulya maka milu jadi mulya barang begitu dicekal ku urang dicium heula padahal kulit kebo cium baca Quran beres Quran dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala singkatna wa ilaihi turja'un shadaqallahul azim. Quran ditutup begitu ditutup padahal kulit kebo kunaon bisa diciuman kurang karena nempel jeung Al-Quran maka hirup nempel jeung jelema nu mulya urang bakal jadi mulya nempel urang jeung Kangjeng Rasul urang bakal jadi umat Rasul anu meunang syafaat ti Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mantap abdi yakin ieu urang dieu lantaran mika deudeuh mika resep mika cinta ka Kangjeng Rasul cek Kangjeng Rasul kana ma'i fil jannah bakal jeung kula engke di surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ibu ieu kana raka heula rasa-rasa bae tama kumaha coba bae jajal tina mulai hudang HS sampai ne KS deui loba bagus loba goreng nah loba goreng laju hayang ka surga makil tingali riwayat Nabi Adam eta Nabi Adam dilungsurkeun ku Allah di surga ka alam dunia naon sababna sebab ngalanggar aturan Allah cek Allah la taqraba hadhihi syajarah Adam Hawa ieu mah ulah dideketan tangkal nu ieu tetapi Nabi Adam ngadahar kana eta buah khuldi nu disebutna teh pelanggaran anak ngeun hiji ku Allah di surga diturunkeun ke alam dunia ayeuna urang ahli dunia hayang ka surga pelanggaran anak geus sabaraha anu dilakukeun ku urang kunaon ngahararenan bae atau pelanggaran Allah subhanahu wa ta'ala loba salat sakaburuna puasa sakuatna ngajak fitrah ku ewena salakina betul nyawa acan balik ke Jakarta nyakakan geus difitrahan ngos kumaha mimitin aja salakin kieu nya ma eta mitrahan salaki emak kudu bebeja heula ka salaki emak karena eta salaki emak wajib kudu niat emak boga anak emak geus dewasa anak emak geus baleg maka runya ka anak mitrahan ka anak emak eta anak emak kuduna ditanya heula neuk dipitrahan nya ku emak ceng mohon mak kitu karena manehanana ahli kana niat kitu kuduna ieu mah mitrahan bae jelema mah teu nyaho acan bener kitu emak hadekeun eta moal endah eta moal endah jadi lain urang nu butuh mak lain emak nu butuh niat lain tapi salaki emak nu wajib mitrahan emak nu wajib mitrahan anak emak gitu lain emak lain salaki emak ieu mah datang geus dipitrahan kabeh ngos cenah ira mari kadang 15 tanya heula bapak ieu bias tos digiling rek mitrahnya mohon geus segera diatur bae dirinya tak jadi nu niatna salaki emak di ditu ibu mah tinggal nyukan doang ka ustad tinggal angseuhkeun bae anak genep bapana
emah hiji 7 fitraheun datang umpama kana Ustaz RT Muhyidi assalamualaikum waalaikumsalam naon hiji buru amat 7 fitrah ka Ustaz loba amat atupan abdi anakna 5 terus abdi hiji terus salaki abdi hiji geus hari kitu mah ieu ditampi geus teu nanti nungguan ngadoa ieu mah teu didoaan jendak aing mah mitra hari kitu aya syarat eta kudu ngadoa kitu si ustadna henteu ngan aya ge sapantesna atuh ngaran urang dibere ieu ngadoakeun ka jalma anu mere ulah ukur hatur nuhun doang nuhun teuneun bae ka juru ulah kitu teuing tah nya teu aya syarat kudu ngadoa mah henteu tah ieu di antarana berarti ke bisi urang mitra isuk pageto titah niat heula jalma anu arek dipitrahan ku urang insya Allah lajukul selama ieu mah emak jah henteu kitu henteu teu titah niat heula mitrah mah mitrah bae kumaha eta urusanana waduh teu sah eta mah mitrah eta teu sah geus sabaraha taun eta mitrah doang kitu bae gerak ngodoan ari ngodoanana iraha atuh kuari ge hade balik ti dieu berkat teundeun niuk beas mitrah deui geus sabaraha tahun aya geus 30 tahun nah berarti 30 kali mitrah saurang 3 liter kali boga anak 5 hayu geus geura bagiling nih kumaha aja gitu atuh dan niat tetap kudu nu narima orang ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah maka dina muludan ayeuna adalah ekspresi urang ka Allah subhanahu wa ta'ala hatur nuhun Gusti parantos ngalahirkeun Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran cek hadis qudsi laulaka lamma khalaqul aflaq lamun teu aya anjeun Muhammad lamun teu aya anjeun Muhammad moal aya alam dunya lamun teu aya anjeunna moal aya alam dunya lamun teu aya anjeunna moal aya alam dunya bareng lamun teu aya anjeunna moal aya lamun teu aya moal aya pantak ngaran Kangjeng Rasul boga harti Bu Muhammad opat mim ha mim dal mimna maujuduhu bimaujudihi ayana urang ayana makhluk lantaran ayana Kangjeng Nabi Muhammad mantak wajar jeung munasabah ayana baru ayana Kangjeng Nabi Muhammad ayana sound system ayana Kangjeng Nabi Muhammad ayana tenda ayana Kangjeng Nabi Muhammad ayana beas ayana Kangjeng Nabi Muhammad ayana besek ayana Kangjeng Nabi Muhammad ayana duit ayana Kangjeng Nabi Muhammad ayana kopi ayana Kangjeng Nabi ayana susu ayana Kangjeng Nabi Muhammad Alhamdulillah kunam gitu haliwu kula nyusup nyusun nu iya bege haliwu kau menyusun gitu meureun ibu bapak hadirin rahimakumullah urang bogana duit ayana Kangjeng Nabi Muhammad urang bogana salaki ayana Kangjeng Nabi Muhammad salaki boga pamajikanana urang lantaran ayana Kangjeng Nabi Muhammad wajar jeung munasabah pantas jeung parigel sakuduna memang
memperingati kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Korbankeun tanaga pikiran harta jeung mauludun Nabi. Tahadusan bini mah dulur saderek sadayana alhamdulillah abdi mengekspresi karena urang dieu bahwa urang dieu sangatlah luar biasa dipikir-pikir mah jasawah halodo nya cai rada kurang tetapi mulu dan tetap semangat di urang dieu alhamdulillah apalagi lamun sedampingi ku basupri anggeus sepana beres muludan mah insya Allah. Maka ibu bapak hadirin rahimakumullah lantaran ayana ieu ladangna ayana Kangjeng Nabi Muhammad angseukeun kabeh ka Kangjeng Nabi Muhammad alhamdulillah nya duitna nya beasna nya kabeh jeung muludan alhamdulillah. Tahadusan bini mah kasupri abdi insyaallah bakal ngeusi acara ieu di Cigeulis Salasa amanat bae ustad wayahna mau mobil losbak karena panitia insyaallah neuk mawakeun embe cekula alhamdulillah nuti jauh bae ka kula neuk mere embe atuh pamot nu deukeut keplok dong keplok panteun bos kebok Allahu Akbar amin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah salajengna hayatuhu bihayati urang ieu kuari bisa amakan mak hirupna urang lantaran Kangjeng Nabi na hirup namun Kangjeng Nabi na maot mati baheula atuh moal aya urang Kangjeng Nabi na hirup maka hirupna urang lantaran Kangjeng Nabi na hirup yuk kahirupan urang turutan Kangjeng Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh lantaran dina kedua mana semoga dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita semua bisa jadi umatnya yang berakhlakul karimah. Nah iya doang hese boga akhlak anu mulia hese mah hese aya salaki mejus panggeulana diturutan ku mana mejus atuh pan eta salaki mejus dusun teu di harapan urang mejus dusun teu leuwih dusun deui emak anu paling kasar pantak ieu barang begitu mujus eta pamajikan teh lajuna eta salakina teh usang isung rada bau merenyah kalah mah nanya ari kitu bau kitu kah lain ngentah hampura kalah nanya ari kitu bau atuh kuduna ih hampura ka bau merenyah kitu kuduna mah lain nanya lain ini makalah ditanya buku batur tutupan irung Allahu Akbar. Ibu bapak hadirin rahimakumullah hirupna urang lantaran hirupna Kangjeng Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah maka kutina kahirupan ieu hayu urang berakhlak nurutan Kangjeng Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak nu pinter loba nu berakhlak nu Allah maha rese nyar jelema nu pinter mengabuadeg nyar jelema nu boga akhlak hararese eta jelema kuari ngomong punten bae teh becus ngomong punten bae teh becus doang ngomong punten ari mawa motor teh mawa motor surak sirilik bae padahal aya urang dirinya digigir riuk nyamantak naon punten bapak kitu eta ngomong punten bae teh becus ya Allah ya Rabbana ya Karimnya kumaha ada yang itu kena teh sementara urang hayang dihargaan kadang-kadang ku batur ongkoh urang
ge teu daek bisa ngahargaan deui ka batur ieu. Ari batur kita boga akhlak ka urang-urang teh boga akhlak ka manehanana eta deui heuh. Bener teu? Urang pan kadang-kadang gitu. Islam hayang dihargaan ku jelema kafir atuh urang Islamna ge teu daek ngahargaan ka aturan Islamna. Waktuna dohor jojong bae, waktuna asar jojong bae, waktuna maghrib rada mending tuh. Waktuna isya komo subuh mah tina urang jelema Islam tapi teu ngahargaan kana agama urang sorangan teu kumaha deung-deungeun bakal ngahargaan ka urang. Tapi lamun urang bisa ngahargaan kana agama urang, Allah bakal ngahargaan ka urang, bahkan makhluk nu sejen bakal ngahargaan ka urang. Insya Allah. Jamaah rahimakumullah, di abdi kirang langkuna nyuhunkeun dihapunten lantaran mantas ieu ieu kudu ngariung deui ulama hampura teu tuntas ieu kiai. Abdi aya keneh riungeun deui hiji deui nyuhunkeun dihampura kasadana ahli jamiah, ahli masyarakat, panitia, tokoh masyarakat setempat di dieu lantaran abdi aya bujangan deui. Hatur nuhun atas segala perhatian, nyuhunkeun hapunten atas segala kakirangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.